Beja nu mawa mamala. Dina paribasa Sunda aya anu disebut ngadu-ngadu Raja Wisuna. Hartina ngahudang amarah batur supaya maranehna parasea. Atawa sok aya istilah ngadu-ngadu. Tangtu wae eta pagawean teh kacida gorengna teu dibenerkeun boh ceuk agama atawa ceuk jalma rea. Sabab bakal kacida bahayana jeung ngarugikeunana. Saperti baheula kungsi aya kajadian. Saurang lalaki aya maksud ngajual hamba sahayana. Ceuk eta lalaki nerangkeun ka jalma anu rek meuli na pokna teh. Ieu budak teh teu aya kakurangan. Dina gawe namah getol rancingeus ngan aya hanjakalna teh nyaeta sok resep ngadu-ngadu, sok resep ngadu-ngadu Raja Wisuna. Tapi sifat nu ieu teh ku jalma anu rek meulina diapi lainkeun, dianggap remeh. Ceuk pikirna nu penting getol jeung segut digawena. Tungtungna eta budak teh tulus dibeli. Terus weh dibawa sarta eta budak cicing saimah jeung manehna. Sanggeus sababaraha poe eta budak nyarita ka istri dununganana. Kieu pokna teh. Nyonya saleresna mah caroge nyonya teh henteu mika cinta ka salira. Salami ieu sakadar api-api margi cintana bobodohan. Tangtu wae eta si nyonya kacida reuwas jeung kuciwana ngadenge eta beja. Nyonya keresah henteu pami tuang raka leres-leres janten mika cinta salira. Nya tangtu wae, tapi kumaha carananya? Saur eta si nyonya. Malik nanya ka budakna. Kieu atuh cobian ku salira. Engke nyonya nyanak peso cukur. Teras parasan rambut-rambutna tingawitan jenggotna nalika tuan nuju ngulem. Saran si eta budak. Sanggeus kitu terus si budak eta ngadatangan ka tuanna. Teras nyarita, "Tuan, abdi gaduh rusiah." Saleresna nyonya istri tuan teh sok sering paduduaan sareng pameget anu sanes sarta katingalna ku abdi parantos layut pisan. Malih mah anjeunna gaduh maksad bade nyilakakeun tuan, bade mateni tuan. Atuh puguh we ngadengi kitu teh si tuan kacida ambek sarta reuasna. "Hah? Nahanya kitu?" Pokna bari nahan amarah. "Mangga we pamit teu percanten mah geura buktoskeun," ceuk eta budak. "Cikan kumaha carana?" "Carana kieu, engke tuan api-api kulem." Kulantaran panasaran hayang ngabuktikeun caritaan eta budak, eta saran ku manehna diturut. Terus manehna abus ka kamarna rek api-api sare. Nya weh teu lila ti harita jol datang si nyonya nyamperkeun carogena anu nuju ngagoler. Bari mawa peso cukur, maksud nama nyaeta bade ngurudan rambut-rambut dimimitian ku ngurud jenggotna. Nah atuh pas antal eta peso cukur kana gadona buru-buru si tuan hudang ngorejat bari terus ngarebut peso cukur tina leungeunna. Kulantaran geus kalimpudan ku amarah teu antapara deui eta peso cukur teh gabres wae digabreskeun kana awak si nyonya. Anu
tetuah teu dosa nepi ka hanteuna. Kajadian Raja Pati eta estu mataku curud salalembur ear saja jagat sabab pihak kulawarga si nyonya Malik teu suka terus males pati mateni kasituan. Sanggeus kitu akibatna kulawarga situan oge nungtut males pati ka kulawarga si nyonya. Tungtungna dua pihak kulawarga anu tadina runtut raut sauyunan ayeuna jadi terus parasea silih perangan. Baraya sadaya mugia ieu kajantenan janten pienteungeun. Ulah sok gampil percaya kana hiji beja sateu acan dipaluru heula leres henteuna. Bisi jadi korban ngadu-ngadu Raja Wisuna. Palias teuing.